Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, padahal anak deui sareng kami Sunda Projection. Tumenya tukang las kalbit kadieu sate iseun kieu. Biasa nama nyampur kadieu. Kemananya Jang? Puguh heueuh. Asa aya nu kurang cek urang teh. Tukang las karbit we eueuh. Eueuh si eta mah teh iseun. Kabeh berawal dina kesalahan aing. Aing teh berharap ongkonya tapi diperjuangkeun mung. Hate asa hancur jika bubuk gorengan. Ya Allah, tolong Baim. Terus panci. Stay nom deui nama ya. Peureun urang jaromlo atuh ye. Seuri-seuri ngobunga karep. Minum. Keheul atuh. Ngalabatan di udag-udang lising. Tuh, panci. Oh si tukang las karbit mah tadi iseun. Telepon geura nu urang bea baterai. Lah mane alasan we beak kota meureun. Mana kontaknya tuh cenah. Ini tukang dawet di mana itu? Dawet. Darah rawat anjing. Bro, Non, di mana maneh? aing keur di Saung Romo. Tumben ka dieu. Bisa sok aing nyamper. Ngadio we, keur horem ka dinya. Oh. Siap. Cok daguan. Galau aing teh. Dua racun gararan aing. Sta telepon ke orang. Atuh. Keur di Saung Roboh cenah. Si tukang las karbit mah. Yo orang kitu ya. Terawe we si eta mah euy. Geona. Ayo atuh, urang sampeurkeun. Urang bare iya ya. Eta sebutin atuh BBM nya kirang kitu sebutkeun. Ya, ngait Sama kamu abang. Aduh. Tuh, nih. Aya keur nyarangan tiga tanggul. Terus anjing sorangan apa sih gue. Ya, baru kena. No nyarangan we. Sabarna nama, aing teh galau, Bro. Cek teh di kula, Bro. Coba cerita. Dulu ada. Aing teh nyaah kasih itu. Si usaha. Aya lah. Aing udag-udag kepastian. Kuat sedih ini aing Karunya ira sia bahagiana nya deh. nyaho aing. Yo, saya nama Inung heula yo. Tah, ini main tah. Dia masih anu eta teh. Jus. Salah. Follow mah dia mah. Nying. Asa baygon ieu mah teh. Beri banyak. Maneh kalau kagalau ku awewe. Tingali atuh urang ge. Sarua teu dibere kepastian. Mana kotak ama masjid ka diheureuikeun deui. Mas bro, sabar nya. Selain jodoh meureun saya teh. Heeh.
Kun urang udah sadar, merenjeng teu nyaaheun kasih kawannya. Ya, orang ge sadar. Da jelema mah bisa berubah pikiran dalam hitungan detik, Bro. Kita minum deui lah. Mah happy lah. Minum deui wae. Para raid ya juga kehidupan, Bro. Sebarang pasti kerplay betul menghayang cager iya mah kalah ngeliat karep. Astagfirullahaladzim. Barbal naon kitu we gawe teh kenaon barbal teh Ustaz, iya guys, saya Ustaz. Ustaz, kunci kurang. geus pak geus penting Ustaz, dan geura balik kan kitu we gawe teh. iya Ustaz. Ustaz, mere naros. Urangnya ka jelema jeung berharap ka jelema. Eta kumaha, Ustaz? Menurut Ustaz? Wajar barudak nyerah ka jelema mah ngan ku berharap mah ulah maraneh pernah ngalaman pahit dina kahirupan ngan nu paling pahit dina kahirupan nya berharap ka jelema matak ulah sakali-kali berharap ka jelema mending berharap ka Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Tapi tad urang teh nyaah kasih itu tad. Kumaha tuh tad ieu teh? Ya wajar manusiawi cuman ya karena berharap mah ulah sebenarnya mah orang mah kena aya mah berharapna ka Gusti Allah we jeung ngene pagawean teh kalarieu Kesel Pak Ustaz itu. Pusing Pak Ustaz. ya Mas tad ayeuna masih yakin ka Gusti Allah selama maneh ikhtiar maneh ngadoa pasti bakal dijabah lain kalah kikiran nya mah tambih kasal wae Pak Ustaz. sing karunya ka diri sorangan Balik lah. yuk Tadi lah. udah Dik balik ke penting ayeuna mah Ya, siap. ada masalah re hei mana kunaon teu balik geus penting Ya, tetap boleh udah bikin. Ya, tad mana? malah iya cai naon ieu cai naon Kita ke Indo mah sorangan tadi. Masih utara ya. Gak. Iya cai naon coba adalah cai aki di uyup goblok teh bagudak teh balik ikan gua nih mah siapa cuma cengir wae lah anjing deh Sekat tuh. Tukang les karbit. Aing centang. Kumana ieu? Mana kotak amal masjid. Ah, geus. Puguh asa aya nu kurang cek urang geus. Anjing. Bisa sebutkeun. Oh, naskahna goblok. Apaan aing? Teu. Nelpon. Sia mau HP anjing. Banjurkeun gua aing. Pasti. Ustaz. siap lu Ada oplosna. Jadi akan motor nya. plus Gini aki motor ieu mah.